Mana punya naon? Naon sih? Tentang terus pisan. Ini Abdi punya iya. Jadi jalma tuh jangan loba gaya, tapi kudu loba duit. Tapi Abdi punya iya, mana punya naon? Abdi punya sepatu. 3. Abdi suka punya sepatu. Emang mana doang yang punya sepatu? Abdi Aya naon sih? Iya, Abdi punya sepatu. Abdi nanya ke dia. Dia punya apa? Abdi teh punya sepatu. 3. Ingat, nulis buku pakai patlot, nulis nabur pakai kapur. Kudu ingat pesan kolot, yang dulur teh kudu akur. 3. KM masih silaturahmi tah hilap nyandak sepaheun. Jalma nu alus budi pasti loba nu resepen. 3. Daun salasi ngaleluk disemat ku awi belah. Nuasi kepada makhluk dirahmat ku Gusti Allah, Pipe. Iya.